poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Apakah tak subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abe full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Eta wajib hiji ngintip jeung teu pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelan tasbih bae urang. 10 tasbihna 9 jual hiji. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu pa Jumat lain lalaga. Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebut lagi Sayyidul Ayyam, rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat, sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan menta begitu imam keur naik ya Allah minta dunia lah Gusti mobil itu parugu ulah diembat-embat isin jero hate bae siksa kawal mah antara khutbah 2 khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah siksa kawal mah beres khutbah ka 2 memeh dilaksanakeun salat Jumat siksa kawal mah ta salat Jumat cek sakaol deui mah jam hiji cek sakaol deui mah bada asar cek sakaol deui mah memeh adzan magrib tanu mantek poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae di mana asal didinya pas urang mentang geus dibere langsung asal urang pas di waktu eta geus masyaallah ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun dengan kebiasaan malam ganjil padahal teh kitu kebiasaan malam lilikuran padahal teh kitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar abeh nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatan. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra deuleuh kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai
nu make jas, nu make dasi, teu berarti di harapan Allah mah jas jeung dasi. Kedewul banget lagi. Nu make ndeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Tah ndek apel ka salon mah. Allah mah ruwag-ruwig tur kedewul. Boro-boro ngurusan awak, buku baju ge teu dipake ngan saukur dua we. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok-anak kotokna. Tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki tuh deuleu. Rata-rata. Hayang nyaos ya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual. Buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di nagara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi nagara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji ngeuna. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing. Kumaon peta bupati hayang menang jatah, ku goblok-goblokna bupati, ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh. Tapi eta mah dikitu di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoan geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Tah. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing diampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Heuh sanajan di dieu ge. Udon ngaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan, nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah ngisiran badan ke anakna mawa ka grogol geus. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor ketilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarbal abdu qurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu deuleu getihna. Tapi Allah mah deuleu teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing menilai nuku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahu abdu. Setiap tetesan getih nu nyecrek katana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna. Ieu getih sacek-cek bae suara ya. Gila poean lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta bae poe lebaran jeung tasrek teu poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Masyaallah karim. Nah ieu lantaran keur ditonton ku malaikat. Shalawat ka kanjeng malaikat coba haji sering maca shalawat ka kanjeng Nabi. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae ngan sakadar bunga ulahirna kanjeng Nabi. Sariahna nu ngaran sabar udah tadi tonton ku malaikat. Di akhirat malaikat tuh
ya all mana coba situ pesenen ciiskeun dikurangan kita loba gitu coba situ nu mantak lamun urang tuh engke kana raka misalnya jipen dia kana raka itu munjud misalnya kana raka ya Allah lantaran ku harina sok maca sholawat anu mah di anu munjud Allah guys bukakeun lawan surga Nabi sallallahu alaihi lantaran geus kaget ku aja pengen bisa Nabi salam dia pokona mah udahnya di neraka siapkeun ku ari duit jeung celengan malaikat ditongtong jang meuli kebo berarti mah sapoe 1 juta urang jeung celengan duit teh mana tis da kana raka tis bisa mun sapoe 1 juta teh bisa embung meureun sapoe 500.000 nah iyalah para celengan berarti zaman kuari datang ke lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu tapi rajin biasa maca sholawat kabeli eta itu embe Garut anakna genep budaya teh boga tuh sakitu mah geus batu sapoe 100.000 musyawarahnya jeung pamajikan berarti kuari datang ke lebaran sabaraha ja urang ieu susah sejuta nah kabeli embe ayeuna mah embe tisoka embe kacang beliikeun ka leuwih tibatan ieu kesana urang pake usaha geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun nawarkeun lah cek tukang ojek di mana horeng yai nawarkeun moro-moro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan nuhunnya ya sial teh babaturan subjan teh ente ieu nawarkeun imah emang ge ai babaturan menumpang susunnya urang heuheuh eta tukang ojek da atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah Cet, dik mayar gitu nggak usah, ikhlas saya mah, udah jadi langganan aja dah. Saya mah ribo. urusan maneh kuari mah sial tuh tukang ojek dah. Masya Allah. Geus mah itu pugu karuan langsung logak non direm jang anak genep karasa jangan nyenut nah dia pamajikan gua jadi genep jeung gua sebenarnya tukang ojek di bares bere 8 2 kilo ka iman dalan 4 yaumul fitri poe lebaran roti dahar eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan aya anu seakan-akan nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah hidukum ini kod hampura opat nggus kolot manggeus bae geus baju mah ulah ka mana geus kolot bang geus bae baju mah ulah ka mana ulah ka masjid-masjid teh di imah teu beres tah kolot setengah jam Jumat turun deh hujan yaum arba lebaran haji jeung lebaran titip weh lu opat eta mah lain sama angin sada nah eta teh Sayyidina Umar teh ya sanggupeun gimana eta meunangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat dohor 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh ya adalah bagian daripada salat 2 rakaat mantap teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka itu buka aurat bergantilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat ke ketika kudu acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah nyari teu beres eta mah khutbah eta mah khutbah salat 2 rakaat teh ya jadi khutbah mantap geus teu bagus teh kudu ditarjamah nya mah salat pengertianana salat kita mendekat terjemah menang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan dibanding mamacana ieu kuari kan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengkeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu dua tak itu tah geus balikan pasar daripada besi ngarusak nundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona mun teu di tek ku masyarakat tek terus bae eta bangke turun khutbah mending dirate khutib kos kitu asupkeun ka sumur itu lagi setengah jam nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat kita tadi zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco
aya aturanana geus khutbah ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teh sak salat kabeh. Allahumma shalli perhatikeun aya aturanana ieu lain khutbah. Dieu geus sebab diangkat sarokaat geus dipisah dua khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula panggil diuk karak nangtung deui mun netet bae jana diuk kan heuy ai sia ya mah geura datang ka imam goblok sia ai rusak salat ai sia eta lan mana khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu bas salat ulah ge khutbah mah nya na ceramah ke tas Jumat atau mangga Jumat tos ceramah sadekna nya na tekan budak ngebudak cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teh dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun idza saidal khatibu alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala waqad lagu wa man lagu fala jumatalah deuk kumaha coba oh ieu kiriman di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jumatalah teu boga jumat sia teu sah segala ti makan jeung duit ye teh mah khatib teh berang lalagaan bila perlu main congklak deui ye atuh khatib da kudu dula deuleu pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun dibikeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak teh ieu satu mah ngarusak atuh pengen ka rumah ieu lah acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar ieu bulan ieu 540 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah antak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan kok tapi aya salat nundutan dipanggil adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu la ilaha illallah geus bare nangtungnya na mas ayo di masjid teh maca sholawat khusyuk ya kitu aduh nu digigireun ngantep deui anu mah imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakaraku dan maca sholawat 2 rakaat ya deuk nangtung isin nah ieu mah deuk bae bener salat ieu mah kumaha ya aing naot lah aya sing hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapi jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat mah lain lalagaan kacarita geus aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah masar timbang cuman pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu salat dinyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler hidung etan kul tarjamah kudu dibaca lain aju acak-acakan ayo tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillahilladzi otomatis sholawat eleh alhamdulillahilladzi sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia bagusan sholawat tetep eleh kekencang aduh masya Allah nah tarjamahkeun terus ayatnya terjemahkeun wasiat terjemahkeun periksa aya diterjemahkeun mah dina naon terjemahkeun usikum ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamarin kabeh takwa ka Allah amal-amal sholawat dina naon tah beres Jumat imamna main cat puasa teu bagus kan tadi usikum ayuhanna tangkap ayuhan pabelit jeung pabu hei manusia kita takwa turun khutbah main catut nu dianggap bak geus bandingan bakeun golok kabeh ai sia tapi usikum naon sia hah sayu jeung aing main caturna sia golok eta khotib anu bener ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib masih aya ieu nganakan wasiat malu ayuhanna ittaqullah qalu khairal annakum para tawar nu tadi teh orang-orang kadinya teh ka khotib Assalamualaikum susah jangan nonton TV aing teh senang khotib bos kitu ya Allah ya Rabbi ini kan sholat masalahna aing ceramah mah kipudoli acak-acakan udah walain sholat tamannya nama sapira bisnis fakir miskin anu berat
diri jeung keluarga Rieu bari geus tepati. Ya Allah ya Rabbi Karim. begitu di Bukan aya perubahan-perubahannya nama deure teh perubahan sia teh bencana. Kadangin aku orang foto berapa nih. Coba ke, jadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti gaganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temena ucaan sok kadir nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk Ibacan bisa dikasih. wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sajumanan eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang idza sa'idan khatibu adal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah kurang beungeut siang teu jumat ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca Allah ya Rabbi nya tu urang mah di sebenarnya naon cenah artina makana tanyakeun atuh ji sugan teh mah hadis naon bae nang pamere Idza su'idal khafi wa 'alal minbar amal anu di mana naik nah seseorang khatib Dinya langsung kana membiun mimbar pada cakakan di ka surga. ente ulah ngajablok Dua. hiji salat wa may yatakallam sahaja mun ngomong lago berarti heureuy lalagaan Belago, pada Jumat lah. Cakang jeung Nabi, jeung belagaan berarti teu sajumat. Jadi leuleus. Tah, abeh tenget urang besi salat lembur urang terjemahanana ngaco, urang negor teu bisa pindah. Sebab Salametkeun awak urang di akhirat aing aduh kos kiamat ieu pen salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. keberkahan tadi cerita. Madak kula pernah di Garut, Pajubah, terus di Bandung salat. Lamun urang dahar. Salat Jumat milu gitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah kudu baca kacakan langsung lohor. Bawa ibadah teta dahar. Lohor. Salametkeun salat waduh bahaya. Mobil boga Pernah deui di Bandung ka Bandung ka dieu set Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu Jumat aya Jumat pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin mudah-mudahan sholat Jumat pada larang sarua salah kita mah bisa Jumat kos itu Noel pemajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah eta pemajikan berkah khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah kanjeng Nabi urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco Abu Lahab iya tuh lagi salat ieu mah iman ka salat ngan sing hade salah lahirna kayak tanya Pak pun ngaji dokter ke masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang kana pindah-pindah kumaha aing bae diangkat geus dengan sia ge kumaha sia lain main lain mah haji pepeng teu kapisah masjid imah jeung neraka misalnya haji aing geus ngaji kos di geus sia misalnya ka neraka ye lantaran mo so amat aing kadang-kadang so tunggu mah gelut dari dinya ge di neraka ada ge ya Nabi salam alaikum ayo salamet ke si ade urang kan mal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba kurang neraka ye salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal kula mah teh nyaho pan sia ngaji bae jadi dengekeun saekeun sia koy sia cek malaikat neraka sia jawab here di kumaha coba urang emang Sidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan kepeng aduh mantap Sidina Umar minta tulung ka Sidina Umar kumaha tulungannya anya tuh wow ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing 5 tahun pertama ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkan seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka es Jibril timbul penyakit maksud Allah itu teh supaya berpikir manusia la'allahum yadurrun diberi susah ku Gusti Allah diberi gering manusia
maksudnya supaya jelema taberu ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngerendahkan diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ke Allah, iman ke para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Dan Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad, datang ke sahabat Kangjeng Nabi Muhammad dari kitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere gering. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang nu nyaritakeun di zaman Belanda. Dongeng-dongeng bapak urang baheula, ma urang baheula. Ngeunahna centek lantaran roti. Boborosan kunyana dicabut geus paboros pare, geus paboros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya. Di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala. Tidak harkan saja dilanjut ke ditu susah insyaallah malam kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buatang kali ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikuluk golot-golot di dahar di kalapaan cek ngelangeun aya tetanggana nu nurutan fajar suag kunyana reng badur mabok nya Allahumma aslih ummat eta kan zaman eta teh zaman susah nah iya zaman susah ya dibere susah yang ke zaman harita baheula zaman nenek moyang kurang baheula jadi geula bejana sagala derewak ngeunah nu asak mah sagala centek ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah segala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mah teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi kunina eta sao teh komon rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah di dah nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantap jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar ente ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da maghrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge lumayan ieu masuk orang duit teh aduh bisa jangan maca Quran aja anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada pan dari mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus dibaheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leletikanana ya kieu bae ini mah cerita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak karti kakabehan nih kayak karti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam loh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omean nanti pondok pesantren amis ngeunaheun karengeun kana ceun ngeunaheun geus geus pokona mah kula mah ibadah bae guys dakeun oke padahal tadi doakeun ge suga sebelum ini keur cerita perjalanan ieu cek itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek
Sia kunaon ngabanting puyang cenah kiai doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cenah. Dah, mantap jasa teh ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan. Hayang bisa ngazakat cenah kulit bisa ngazakat lain hayang sugih teh inggur hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinteran teh tah. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lagi cenah kudu maju. Ha guys, doakeun. Sebulan sekali datang, sebulan sekali terus. Dibere maju ku Gusti Allah. Nu ka hiji maju, nu kadua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Assalamualaikum, betul. Kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk masalah sih. Ieu mah doa anu bae geus kiai. Set. Balik deui nya ka Jakarta atau kan. Gede satahun teu datang-datang. Oh, Assalamualaikum. Salah aduh kiai kula bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kuna emang sibuk cenah masyaallah. Geus doa anu bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati wah masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh gak masalah. Oh, beli mobil ngulot atau nggak teka kiai. Asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu, aya asar zuhur henteu. Kabelah ditu lah, zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekali ulah. Asar henteu lah. Keur ngalamun mah sholat nya lagi. Henteu deui sugih. Dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun. Beureuh ka dunia teu ngaranna. Datang deh kiai mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lu kiai. Kunaon jadi? Duh, orang kos kieu nya kiai. Aya kamar wajang kula deuk mondok bensin macam-macam saged mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sedih dongeng-dongeng. Kunaon emang? Amruk kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokos eta tuh Gus ya. Teu meunang teh kiai ngomong kos itu teu meunang ieu cerita doang. Segala kokoset segala naon. Kah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nya ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu mantak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Sarang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit, asa tinggal butuh tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Hees tadi mah Mitoha. Doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha urang nantu ngadoakeun. Maju ambruk deui. Tas maju teh teu ka imam Mitoha. Teu ka imam Mitoha, ambruk ka imam Mitoha deui. Oh, maksudnya deng deui di mah teh deui biasa. Doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuner Bandung geus lah. Geus datang ka pae teh ka panggil. Geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah punya ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka pae teh ka panggil teh jeung mitoha tah. Lantaran dia teh urusan dunia. Masyaallah karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang oh susah deui datang deui dia datang oh senang deui senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan ya ka pakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana banyak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un
kurang kos gitu kesusah deket ke kiai darah barang susah barang sugi ente kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya mantap lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang Ekir kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh ya eta teh kos karari itu teh engge poho ninggalkeun setik kan itu urang we kuari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelarian ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelari itu mah bisa-bisa teu salat kabelari itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sadesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teu diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mata kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok karituna teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan iki kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkut kuari geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung kan itu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai je bang urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan hatina teu jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 aja teh keur carita nu leutik carita nu gede iya encan jelas datang ke irahana encan jelas nah iya keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri mikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri sebab nya mah jadi wali ka apa mun nya wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus balik oh seseri ya padahal makolong duh anak aing geus datang deui Pak bapoe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau teu aya ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya susul bangun ada teh ka pondok deui pondok meuli ji Samsuk ye atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala taloba geus jangan jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok hitung balik deui bae
Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Biasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi dan teu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, pondok baca Quran, tadarus. Allahu lazim. Dak masak. Beres, meuli botak dak di aing buat aya di bapak aing. Pugu bapak nama ngadagang naon gitu ngertoge. Geus nyaho naon ya. Dagang dangdirnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual. Datang anakna. Duit bah. Meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta. Tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul biasa teh pokona aing mah berarti mah sorga we coba mantap henteu coba yeay kolot nage kesenangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola ayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu ye buka tuh hati sia bego kalau teu ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngaji na geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapana anu nyantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin su anak sia teu sakola teu mondok wah gitu Masya Allah karim pohara jasa aja tetanggana saya ke mana dek ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan asar gede jasa cek budak kemeren ayo oh set 5.000 cek yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel ya 5.000 doang dari tadi ke sebenarnya mereka Masya Allah mantap kula inget baik kula mau lebih jaken di mana waktu kula ke mondok ayah seorang pengusaha sok mereka kula nah dek kapangi ayah deh urang di nusuk mere datang aku hari inget baik hari ke Semarang naon hari sok dihadiahan baik kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tu hari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya aya teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun balik menta tah mah atau dibagi-bagi kalau gitu merah itu menta aya lah iya wakil cerita mun muka mata hati orang blak atuh emang nah hirup dek di dunia doang beke terus di akhirat nah Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cek pengusaha malaikat ulang kali ke sorga kan emang kau gitu ulang emang naon hubunganan ayah hubungan gede gitu ulang ke sorga kan ji naon heula tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakeun kad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulan nya bari ngarangkul ngarewas ajak atuh ka sono jadi itu waduh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakan ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakan tadi tuh di cek ustad tuh bisa gitu bejakan ke malaikat ya bejak malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bayi pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amal nama tepati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nya aduh cek Gusti Allah geus ka sorga kana lamun urang dari kadinya teh emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka nerakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sukan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kita bejakeun pernah bareng jeung kiai henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah
gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ya henteu. Cak Kanjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya si pernah henteu liwat ka imah kiai. Mun liwat pernah. Eta ge neangan embe. Embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoon ka imah kiai. Je atuh komo nu ngararaji di dieu. Tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kanjeng Nabi. Ditanya heula coba, pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah wau henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pahala jasa imah. Oh, sama sekali jeung imah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa, perekonomian teu jalan, pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan, sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing nyelemat teh geus mah kitu segala makroni segala terus lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter ceritakeun sehat buku gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat buku gering bingungnya lagi aing gering bejar sehat dokter bodoh guys bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ieu teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nya nana geus teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cekna teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah iya geus teu kapagieun ku dokter geus teu kapagieun oh dibawa ku ari ka Kulon ka Pandeglang kaca dasari aya di dinya teh nu make iket oh ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu atuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa HS gesek nanti. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun disilu kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang ka surah ge leutik jasa nyeri jasa tunggu paku sok bade kieu mah urang teu percaya bae itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya ora hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa gitu bohong bukan ada itu aya penyakit itu bener temen eta mah bohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yabra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh dina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanata kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kan kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kan bahkan jeung pamajikan nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadina ngan boga anak hiji dua ku ari mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus
hatta afau bahmur jasa ieu pohara jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugi ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufran nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tama kikituan teh kon masaabaan adra wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dari ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa. Guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dak peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang nu lolobana dah kejadian alam eleh mukmin tuh teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing ngadengeun ge teueun tegas ka kitu ka Allah hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih ka guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaabana dara wasar urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan kitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin ke Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat bi hukumatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya geus pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksa na bagtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kabelah itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata nu ceulian nu pengkor nu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu kene kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cek Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teh aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cek Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas teh mun teu geri
ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting tama kiai nu pendek lah astagfirullahalazim li wal walidayya la sabil lakum la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang ge cenah kiai nu pendek lah astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta ge panjang ge sia moal maca ieu sia mah panjang keneh bae sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan ti pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantak urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu ku urang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku gludug jeung kilap ieu mah gludug kilap mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung gludug ketika gludug juga kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrol teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.